bantuan ya aing gawe ya. Hukumah naon kayak gitulah. Bi urang mah nyaksian apa nyaksiankeun nya. Nya urang rek nagihan so. Ih. Dua ribunya udah ada budi. Masalah ibu-ibu. Bi tadi urang ngomongna indung urang. Lalu aja teh. Maknya hantu mah. Nanti aing mata masih di talangan heula. Atuh teh. Bi, kursa minggu heula ieu mah langsung minggu atuh. Sakitu heula we, geus saminggu heula. Dari rakyat ieu meureunna. Cogan gitu Bi, langsung ke 3 minggu sabulan gitu. Hah, karek gede mulai panjang kene. Engke can aya duitna. Ayo makan imangan uga isuk wan loba we loba di usahaeun. Sanca ari sia hudang geura bantuan ari sia masih sia teh kumaha ngeuseuh ke naon ki atuh sia teh. Man molor wae pagawean teh. Ya kumaha meni berak kieu sia mah. Man molor uga isuk teh. Jadi parawan mah kudu rajin uga isuk teh jelas teh. Naon ke bebeuna naon teh. Ya makan murah-murah segala ah. Woi Sanca. Hudang sia. Ih. Sanca. Sanca. Woi, bantuan ya aing gawe ya. Hukumah naon kayak gitulah. Nyeseuh ke naon ke. Ari sia tarik nurut ka aing teh. Sia ari nurut ka saha atuh mun lain ka aing mah. Ari ka patung nu dihareup, sembah ku sia ta patung. Sia mah para nurut ka kolot teh. Bingung da aing mah. Man ieu weh nembalan weh. Ya teh. Nyamun. Heeh, dianggo soalnya minggu hareup. Hayang teh nu warna geuneuh. Oh, yang geus atuh aya ayamannya. Hayang mah masih ayeuna. Biasa pan teh aya dianggona minggu hareup ge tetep urang mah dipamerkeun heula barangna. Kampung di dieu. Ulah beberangan atuh. Mun bisa mah isuk keneh, jam sakieu we. Aduh sore teh mah ulah tuh teh, ulah sore. Berangan we lah berangan nya. Gitu. Heeh, nya aya mah nu warna geuneuh nya, ulah pohos ya warna geuneuh. Ulah nu warna lain ah, mumpung mah nu warna geuneuh. Oh yang geus nya diantosan nya cenah. Heeh, mikum. Aya oge geuningan nya warna geuneuh. Lumayan soalna mun warna lain mah urang mah teureuseup. Terus betul warna geuneuh-geuneuh. Eta teh minggunya dikocok arisan ieu teh. Si Edo. Ih, sekarang aing meunang lumayan ka duit. Keur dipake ge keur minggu hareup. Geus aing ka si Edo hayeuna mah. Sanca? Sanca? Sanca, hudang sia teh. Sanca? Sia hudang. Naon sih Mi? Ih, Ari siangan molor wae. bingung dah itu si mama teh mah isuk teh ngecebrek kan ngecebrek. Atuh heuh sia teh jadi parawan teh kudu ieu, kudu bebenah, kudu naon kitu kukumah segala endah. Ya denge, aing arek ieu lah, arek makan nya. Kan geus atuh. Heuh arek ieu ngatakeun arisan nya. Mudah-mudahan meunang arisana. Heuh teh urang meuli eta berat keper. Ya keperkan anyar. Heuh teh. Nya, ayo pakadna nya. Itu kumaha tuh itu nanggung heula tuh cik ayeuna nanggung cik. Cik bro nanggung heula. Nya. Ayo makan deui nya. Heueuh, kamari kapanggih teh si Ayan. Heuh Bi kapanggih tadi di handap. Heueuh, kebiasaan eta sungutna. Heuh kan kamari manehna datang nyamperkeun urang heueuh cenah ge rek minta maaf cenah heueuh geus we kurang teh gawean. Kurang teh heueuh kurang dimaafkeun tapi maneh kudu nyium tangkal. Ya Allah, sia mah aya-aya wae titah nyuk tangkal, nyuk tusukan kudu nama. Kamarnya si Mam teh di tangan teh eueuh deui. Bi bener ya, rek tetep kese wae mau diganti. Moal ah nong. Oh heueuh Bi, ngomong-ngomong di ondang teh ke Cuwiwi. Wiwih mana sia teh? Cuwiwi Gang Pelet. Oh, Wiwih tukang rias teh ya. Anu sok mamaksa ngarias. Teu diondang dah nong. Kunaon kitu? Justru eta Bi, urang teh di ondang. Aja nong. Teu diondang ge teu rugi ieu. Bener Bi, nu aya ge urang keluar duit teh. Heeh. Punten. Enggak.
Kenaon ieu teh? Biasa ya ngari. Oh, atuh. Kayak full kan di Ayo, iya ka di heula kocok iya kocok arisan. kan kocok-kocok wae. Heeh, nya ka itu heula nya. Kayak mangga. Bi, ngomong-ngomong aya teh paminggunya di kocok arisan. Heeh jenong. Heuh bi urang mah nyaksian apa nyaksiankeun nya. Urang rek nagihan soalna. Yang geus naon urang ge rek balik heula rek dapat duit. Heuh bi nya urang nagihan heula nya. Ayo. Yuk. Oh, bi, bejakeun ka Sedo pangnalangkeun heula urang. Heeh nong ka dibejakeun ka si Edo. Nya mina eta. Oh, nya. Yuk. Biar panas ayeuna ceuh. Makasih cuaca teh. Si Odah dong. Dah. Rek bayar paket mual maneh. Talangan heula atuh teh minggu ayeuna mah. Talangan keun we emangna arisan. Parake dimulai geus minta talangan. Aya ya duit keur jeung maya arisan. Ai jeung bayar arisan aya, ai jeung bayar paket masih. Ngomong simpe we teh di mana? Nah duit 2000 nya udah 1000 di kamarnya. Pasti lagi ieu mah si Empil. Kurang bicara nama si Edo. Aduh, di kamar anak tuh ibu-ibu sedang niki arisan rek dimulai. Candana rata. Kamar anak tuh nya. Ibu-ibu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arisan teh geus dikocok can. Kabeneran tah bibi datang. Can, acaranya can dimulai, Bi. Oh kajian itu can dimulai mah. Itu beneran itu nanti banyak kan ibu. Ti bibi mah kebiasaan. Maya teh kurang wae. Bi aya simpel tadi mah. Udah. Dikocok arisan aya tak teh. Kan Bu. Ya, kunaon Bu, kunaon. Aya makna. Nagihan Bu biasa. Ibu rek ka mana? Lalu aja taek nagihan cuman ulah kasih edong heula dikocok arisan pan aing kudu dong pulang. Ya mah dong pulang dong. Moal Bu, tadi pan geus amanat ka Bibi. Oh ya enggak atuh aing makan heula. Oh, bukan deh nya Bu. Aduh salatnya. Naon deui Bu naon? Aja nang iana naon. Eta Bu nagihan kakek, kunaon gitu. Oh tembok dong atak ya. Heeh, Bu rek keluar moal. Wah, wah. Bu nya. Ayo Bu. Aduh, kunaonnya? Anu mesen teh orang dia wae. Ngaranna Yayan deui. Ngaran Yayan eta teh kan pernah gelut jeung urang. Tapi ngaran Yayan kan loba. Ih, kemarananya ibu-ibu teh arareueuk nanyakeun teh. Mana punya itu pasti kena gibah. Tapi punya kok itu ngagibahnya di mananya? Ih, itu si Bibi teh asa wau. Aduh, ieu mah kampung teh. Aya imah, aya kebon di tengah jalur teh ieu teh lembur teh kumaha sih? Aduh mungkin teh ya, pagi nanya ke Heler. Aduh, iya mah. Ih, itu aya budak teh ya. Anu geus pernah kapanggih. Tanyakeun ah.
naon sih aing mah teu si Dida mau ge paket. Bibi, tadi orang teh ngomong naon Sibi lain mawa Sidi. Naon Sibi, naon Sibi. Greget dah orang mah jadina teh. Aing mah lain neangan tukang nugget, neangan oge alamat. Tukang nugget mah teh angan we sorangan. Aduh, pusing aing mah bingung jadina kudu kumaha ieu ngajelaskeunana. Hese ngomong jeung jelema bonge mah. Bonge aja. KPS rancangan Nanyakan ke sadeunya. Kapangi budak tadi teh nyambung deui. Kayaknya budak teh bonge da. Dasar kampung bonge. Pekik. Teng, nyaho nu ngaranna Yayan teh? Atuh eta mah indung urang. Neng, urang mah udah kurang da. Geus gelis sempurna. Bi, tadi orang ngomongna indung urang lain sempurna. Budak teh karunya nya gelis-gelis bonge. Dasar pekik. Dasar. Itu naon sih? Anu meunang teh cedok keneh nya kalau keneh. Neng, nyaho nu ngaranna Yayan teh? Aya naon kitu? Ya, iya teh nyekel batu di paket. Lo jadi kena batu sih teh? Siapa teh nyambung dasar bonge. Pekik. Kumaha? Ya kumaha? Salah mah ya anu aing kumaha dia alitan teh nu belang teh atoh anu nyekel teh atoh nu belang teh atoh aduh kumaha nya alitan teh butuh ya duitna tuh kan bener Yayan eta nu gelut jeung urang teh ya eueuh deui pan ngaran Yayana atuh kunaon teh eta nu belang ka alitan teh dikuka aing mah itu cuma anak wau waktu belum jeung aing teh ada alitan gelut eta cuma eta bener ditatanyakeun deh Yayan eta ih itu kan jelema nu gelut jeung urang mana anu ngajogakeun orangnya itu kumaha jelas-jelas mana nak mong awas ya nak mong nak mong nak mong awas mang takutna ya alapan aing cak boknya satu samanya keur bulan puasa urang dijongklokeun maneh lilis dilawan pek tadi batut nya bastunan aing ja bonge dada ja bedok ja bonge bonge ja bonge ja bonge bonge ja bonge belum ada ja bonge suwi teh sia teh lepak teh sia teh sia ngeunakeun labu teh kasihan da lu lilis dilawan salah mong atuh Si Oda beneran aya si apa? Bibi, urang bieu naon? Ngomong-ngomong kamari kapangituin si Yayan. Heuh Bi, urang kapanggih di ditu di handap. Heuh, manehna minta maaf ka urang. Terus we urang kieukeun we di gawean. Heuh, urang dimaafkeun tapi mana kudu nyium tangka cik urang Sia teh. mah emang kebiasaan eta mah sungutna. Tuh Deska Lu ngasih salahnya ngajabot. gitu.